Ari artis Makara Rasep teh jiga si Akang Mehong. Tapi piirahaeun si Akang jadi artis. Lamun si Akang jadi artis, aing bogoh mualnya ka si Akang. Sia geus boga salaki nempuan lalaki bae. Aing mah nempuan foto artis, opa, lain jeung pisalakieun, lain jeung gaganti si Akang. Terus ya kabitanya hayang boga salaki nu ganteng. Meureun be, opa, si Akang mah remid, beungeut na ge ramijud. Sarimakeun bae lah Eka. Eta si Aono jodoh sia. Kalanjang seurikeun aing sia opa. Sia mah goreng milik Eka, boga salaki nya hauk, nya remid, nya tegawe deui. Repeh sia opa, sia ge bogoh kene ka si Akang. Eta mah bareto Eka. Lah sia bogoh kene ge ka si Akang. Repeh moal sia diwawalan sambal sia ku aing. Sia bogoh kene ge ka si Akang. Ayeuna mah geus teu bogo aing ka si Akang Ono. Teu bogoh sih nyampur-nyampurkeun si Akang bae. Si Akang mah geus jadi salaki aing, opa. Sia mah beungeut tembak. Eka, si Akang Ono salaki sia teh ya. Pan manehna beda ti batur. Goreng jasa, ku aing rek dipajangnya. Naon siapa? Arek dipajang. Hooh, Akang Ono, ku aing rek dipajang Dipajang di mana siapa? Dipajang di museum.